Sri Tinoning pasewakan busana maneka warna, busana maneka warna. Sri Tinoning pasewakan busana maneka warna, busana maneka warna.
kan kalakuanana siga ngurus tunyung nyebut doma ataupun tanya Pak Kiai merenan lamun doma kabeh Madinah parasmanan teh jukut hungkul laras. Aparat sipil maupun militer anu kusim kuring DP hormat keresana Bapak Papayung Agung Bapak Ais Pangampih di ieu padesaan di ieu lembur anu kusim kuring dimuliakeun Bapak kepolisian upami teh mah sumping sadayana tokoh masyarakat tokoh pamuda tokoh ulama tokoh nagara kum tetiasa diwiji-wiji nedasi hapunten nu kasuhun ibu-ibu ahli ilmu anu namru di juru bapak-bapak ahli agama nu hempak merebayak sapunten kumaha sadayana dararamang urang dieu kantos ngali beungeut sim kuring teu acan kenal henteu akur abi kita kenal ka ibu punten sepuh aya paribahasa ada paribahasa tak kenal maka tak tanyakeun ujug-ujug sayang iraha wauhna tah ngajeb lagu ngaran sim kuring Ginanjar Wawan Dede AS singkatan amung sutaryangan panjang teuing ka ditu jadi disingkat ieu teh ngaran Instagram follow ku sadayana siap hatur nuhun promosi sekalian hadirin ikhwatul iman rahimakumullah buah atik kembang mustika cangcaman jiwa anu payus dipiagul kalayan di dama-dama para santri miwah santriyah sebagai pecinta Al-Quran anu aya di kampung penghafal Al-Quran urang doakeun ku urang balarea mudah-mudahan marantena dijantenkeun generasi anu soleh tur solehah amin. Punten dupi urang dieu ngakuna orang kota apa orang desa laras akur jeung sim kuring bu wong desa tapi terus terang sim kuring bangga menjadi orang desa betul tuh tingali didikan zaman baheula ketika ibu nuju murang kalih keneh ketika bapak nuju murang kalih keneh tarangan tosan heula polotot inung tarangan tosan heula polototna bapak di lemur-lemur mapan kitu 10 menit bahkan setengah jam samemeh adan parantos siap siaga di masjid atau di madrasah sinjang di anggona Al-Quran disimpen dina dada saking cinta mahabbahna kana Al-Quran pak hari dia gitu tuh maknya tuh elek budak bahkan punten lamun aya Al-Quran dihanap teu kahaja kalengkahan dikumahakeun Al-Quran dicokot heula makanya disusuhun dihanap keneh dibantun heula Al-Quran neme disuhun bahkan dugi kadiciuman naon margina sieun dosa sieun doraka pokok utamina cinta mahabbah karena kita bersuci Al-Quranul Al-Quran adalah pedoman yang universal Al-Quran adalah pedoman yang komprehensif Al-Quran adalah pedoman yang sempurna apa saja naon wae nyampak dina Al-Quran mahbu berbagai macam dimensi akidah dimensi ubudiyah dimensi syariah tek-tek bengek walang taga sadayana nyampak dina Al-Quran
Sejuta yang akan datang Al-Quran mampu menjawabnya. Tidak ada istilah yang tidak relevan, pasti Al-Quran mampu menjawabnya. Al-Quran sifatnya global, bukan parsial. Al-Quran sifatnya umum, tidak dirinci. Aya anu kaberiku akal, aya anu moal kaberiku akal, aya anu rasional, aya anu super rasional. Margi hampura Al-Quran bahasa Arabna lain bahasa Arab sapopoe, tapi bahasa Arab yang fasih. Lamun urang bade mempelajari Al-Quran kantenan menafsirkan Al-Quran kedah ditunjang heula ku berbagai macam disiplin ilmu nahuna, sorof, mantek, balaghah, fikih, usul fikih, ma'ani, dan ilmu yang lainnya. Jangan sampai kita mempelajari Al-Quran teu ditunjang ku ilmu bisi kaituna ngaco, kaituna kat urang marumasanya terbatas dalam ilmu. Kumaha atuh cep dalang cara jeung solusina supaya ibu hoyong khotam, hoyong terang paham kana Al-Quran, tatanya kanu bisa. Idza wusidul amru ila ghairi ahlihi pangtadiri sa'ah, di mana-mana masrahkeun perkara lamun lain ka ahlina maka tunggu kahancuranana. Nu mawi peryogi pisan ngaji didampingi ku guru. Kumaha cenah cep dalang ayeuna mah geus aya YouTube. Ngaji bisa dina Google www ari dot cungunguk. Mangga teh teuing ece banyak referensi yang bisa dijadikan sebuah pedoman ngan punten dina perkawis ngaji ilmu agama kedah aya guru margi lebar bisi teu aya barokah tina janten guru. Banyak sekali ajaran-ajaran yang tersebar luas tanpa filter, ini bahaya. Numawi dina kitab Ta'lim Mu'taklim karangan Syekh Imam Adz-Dzarnuji nguningakeun alalan tanalal ilma illa bisitatin saumbika amajmu'iha bidakain wa khirsin wastibarin wa bulgotin wa irsadi ustadin wa tuli jamanin. Syarat neangan ilmu paling sakedik kada aya genep perkara, Bu. Naon diantawisna? Hiji kedah aya kecerdasan, nomor kedua kedah aya kesungguhan, nomor katilu kedah aya kesabaran, nomor keopat kedah aya biaya. Perlu biaya, perlu. Nah, ari kana sakola melaan ngajual imah, ngajual sawah, ngajual kebun, dumeh anak kurang hayang boga gelar S1, S2, S3 nepi ka ituna S teler. Tapi nah palabah budak teu bisa ngaji kolotna hare-hare. Pikeun mayar iuran oge meningkot hararese. Peryogi biaya buah bulogotin layah ya layah mutu, jika tak berbiaya maka tak bermutu. Kedah aya kepekaan dasami ajengan oge manusia. Urang teh kedah merhatoskeun. Sugan urang pernah nanyakeun kabar ajengan damang aya keneh beas atawa henteu kantos henteu Bu? Henteu paingan atuh. Seserian dari masa. Kali-kali mah inisiatif. Dongkap Bu Mimin, ajengan. Saha ieu? Abdi teh bimimin, aya naon bimimin? Ieu abdi teh bade nitipun anak ngaos di dieu di madrasah. Wios tenang, kanggo beas matong hariwang dikintun ku bimimin sabulan saton. Pan bedas, aya tenagaan ngaji teh ngawuruk santri teh moal leuleus. Daya casana beas saton. Datang padadang. Ajengan saha ieu padadang. Saha padadang teh budakna Pak Asep. Ada loba Asep di dia nya hampir sa RT Asep pungkul. Pak RT na Pak Asep, Pak DKM Pak Asep. Mohon jadi lieur anu mikeun uleman ieu teh isna pangduikeun uleman ti Kang Asep jang Mang Asep. Saha Mang Asep teh tatangana Mang Asep. Hidup Asep. Duh Mang Asep kelana aya. Carogena ieu carogena teh Ririn.
Mohon sobat simkuring di daerah Ciampel mah alhamdulillah gaduh wargi teh Neng Ririn sareng Kang Asep nya jeung kabeneran di ngaranna Asep. Mohon alhamdulillah